Dengekeun yeuh dengekeun. Lamun di lemur eueuh pasantren, lamun di lemur eueuh santri, maaf, syiarnya ibadah asa pareum. Mantak di lemur teh penting kudu aya santri, kudu aya pasantren supaya hirup syiarna ibadah. Sok lamun eueuh nu ngora areling, maaf, unggal janari nu ngahudangkeun subuh aki-aki bae kabeh. Pan urang hudang teh asa ngadengekeun festival aki-aki. Lemur belah ditugas kadenge ngahudangkeun aki-aki. Astagfirullah. Nu malor bikin mebes. Lain hudang. Jawab lemur belah ditu aki-aki deui wae. Eling umat. Eueuh nu areling. Frustasi aki-aki da eueuh nu datang. Temalan lemur belah ditu aki-aki deui wae. CS-na kabeh meureunana eta. Mangga kawarga sadaya nagara hudang. Sakedap deui subuh. Ti pali kulon wetan kaler kidulna mangga hudang. Gerak kacarai. Sakedap deui subuh. Ari geus dicarai marek sarare deui ge heug bae. Aki-aki na pikun atuh batur ge sararudangnya malolor deui da dititah. Tungtu nama subuh di masjid opatan. Aki-aki kohkol bedung pasaran. Cing atuh euy ti mulut ka mulut teh sing aya bukti. Hasilna muludan daek berjama. Ibu-ibu daek ka pangaji. Eta hasilna muludan. Bu, hayang boga harga hayang daek berjama, yang lalaki berjamaah sholat, yang ibu-ibu daek ka pengajian insya Allah. Pan mending kene loba dulur gelamun ibu daek ka pengajian pan asa nambahan dulur teh bener teh. Nu tadina teh amprok jadi amprok di pengajian, nu tadina tara panggih jadi panggih di pengajian, nu tadina teu wauh jadi wauh di pengajian, nambahan dulur mending loba dulur daripada loba siap teh ya urang Ciseyeg jadikeun ya urang Ciseyeg moto urang Ciseyeg dulur 1000 saeutik teuing musuh hiji loba teuing. Setuju? Lamun salah lemur urang ieu akuri hirup jeung tatangga jeung masyarakat nikmat hirup. Sakumaha lempang di jalan sempit bakal jojong ngeunah lempangna, tapi lamun sakurilingeun ieu lemur kabeh musuh urang, maaf sakumaha gede na eta jalan moal bisa lempang-lempang acan. Bener teh? Coba urang diajar hirup jeung tatangga melak cabe ameh jadi cabe. Naon melak cabe? Melak hade ameh jadi hade. Tatangga senang milu, tetangga susah milu. Itulah hidup bertetangga. Sapepet sama manis, memeh jeung nu jauh jeung nu deukeut heula, sabab urang rumah sabutuh dina hiji waktu bakal aya pangabutuh. Memeh menta tulung kanu jauh pasti menta tulung kanu yakin teu? Atuh kunaon jeung nu deukeut teh akur bae sia. Panggih di jalan teu ditu. Nu teu dieu. Di deuleu duanana geus nyungsep di sawah. Lebok sia. Mending loba dulur akur bener. Acenah beda profesi pagawean, maaf ulah jadi pembatas. Tetep urang mah akur kudu loba dulur urang rumah sapang beungharna sing akur kanu sangsara. Naon sababna? Sabab urang boga harta kitu kieu pan menta tulung teh ka tatangga nu deukeut. Mobil boga 2, angkot boga 3, emang disupiran ku sorangan kabeh? Butuh ku tanaga batur, bener? Boga sawah lega emang dipaculan ku sia ku sorangan? Butuh ku batur, bener teu? Saling membutuhkan, sapapait sama manis, berbagi bahagia. Makanya cek Imam Ghazali, coba diajar hirup tatangga jeung tatangga akur, loba dulur seperti kedua tangan. Kumaha kedua tangan? Katuhu jeung kenca lieuleungeun beda pagaweanana. Nu katuhu pagaweana kanu ngeunah-ngeunah wae.
ping-ping hayam ping-ping kotok kebakak anu katuhu sate bagian katuhu lalap nyocol anu katuhu nu kencah hayang nyekel keur nyatu ulaheun katuhu bae beuteung we eungap mules karasa indit ka WC saha eta bagianana nu kenca cek nu kenca bagian bebersih aing beye bau aing tapi kenca sadar sabab ieu pagaweanana nu katuhu ge teu sombong dina pagawean enak naon sababna sadar nu katuhu lamun teu dibantu ku nu kenca moal beres moal sukses pagawean maka nu katuhu berbagi bahagia kumaha carana ketika menang duit loba init ka mall meuli jam tangan pangmahalna dipasangkeun di tukang cebok tukang ngacebok di dangdanan berbagi jeung tatangga kitu hirup mah. Ketika keur susah henteu siling antep tapi saling bantuan nu katuhu ateul teu bisa gagaro sorangan nu kenca hideung tanpa diondang ngagaro ka katuhu bener teu sing era ku leungeun sia teh wala takun kal udunain dan janganlah hidup meniru kedua telinga kumaha ceuli ceuli katuhu ceuli kenca jarakna deukeut lamun tiburi paling sajengkal tapi sok sanajan deukeut eta ceuli katuhu can pernah amprok sakali-kali acan jeung nu kenca cek nu katuhu aing hayang panggih jeung nu hareup lewat hareup nu kenca lumpat ka buri ka dieu moal panggih-panggih si eta mah aya nu kitu tetangga loba sia suudon ka batur di dieu di Cisaek anu kitu eueuhnya eueuh nu ngaku makana balik muludan kudu jaga silaturahmi batur senang milu kitu atuh tatangga menang berkah anu ngongkosan init umroh milu bunga ece bejana rek init umroh heueuh nyai sabenerna mah ece teu boga duit aing geus ongkos di mana di ongkosan ku dununganana si kakak ku salaki kumaha cek urang alhamdulillah ece nasibna hebat milu bunga kula mah ece sing sehat sing panjang umur engke di tempat diijabah doa di Mekah di Madinah kula doakeun nya sing nasib heueuh nyai insyaallah didoakeun gerasok milu bunga karena kabungah batur siapa tahu keberkahan orang lain selanjutnya berpihak kepada kita ay orang malain sok resep ngaledek jelema ka Mekah di ongkosan baliknya diledek tuh Haji Kosasih naon Kosasih ongkosna dikasih si goblok mun itu mah Haji Wahyu naon Haji Wahyu sawahna payu si eta mah ka Mekahna ngajual sawah atukeun bae sawah manehna lain sawah sia batu nu ngajual sawah sia nu ripuh mun itu Haji Mansur cenah naon Haji Mansur halamanna digusur pake pelebaran jalan menang duitna teh dinya mun itu mah Haji Tower naon si Haji Tower manehna mah boga ongkos ka Mekahna kak eta teh ngajual kebon di sisi jalan dibeli ku Telkom dijieun tower duitna dipake ka Mekah berarti Haji Tower astagfirullahaladzim aya jelema usil model gitu kula teu habis pikir maaf kumaha lamun aya jelema nasib bisa ka Mekah ngumpulkeun duit ongkosna tina ladang ngajualan pupuk kandang nepi ka bisa ka Mekah piraku balik ke Mekah maka disebut Haji Tai ulah kitu sia ka batur teh pokoknya mah batur bunga urang milu batur senang urang milu senang gerasok kayo cara badan bae doang awak dalam menti tajong indung suku ya maaf dan nu gegerewekan teh lain tuur lain saha sungut padahal mah tatangga jauh nu cilaka dihanap dek pangheulana riweuh si ieu mah cek leungeun aya naon sia sungut cek sungut itu tatangga sia deukeut cilaka ti tajong tulungan leungeun turun mencetan tatangga jauh bener teu mata simpati
gara-gara suku Titajong nulungan mah henteu, tapi simpati merasakan sakitnya. Cara cerik nurucun mewek. Huntu di jero milu simpati kekereket nahan kanyeri, irung milu nyengir ngariut ngadadak mondokan teu kuat nahan kanyeri, ceuli milu beureum nu teu disangka jubur, tulang bengkok dibenerkeun deui kudukun patah tulang teu kuat nahan kanyeri, berat brot milu gogoakan, kompak ieu kabeh kompak henteu. Teu kabeh kompak aya hiji nu teu pipilueun. Ih, saya eta mah ngarengkol we di jero. Teuing saya eta mah molor bae di jero. Tilok pipilueun eta teh cirina jelema licik. Licik saya eta mah, licik tah kumaha? Giliran manehna aya kahayang ngariweuhkeun sarerea. Bahkan make kudu resmi, make kudu aya wali, aya saksi, kudu aya penghulu lamun si eta aya kahayang. Bahkan kudu diijab kabulkeun, kudu aya surat-surat resmi diambil ti penghulu, SIM, STNK, BPKB. Naon SIM? Surat izin mondok. Kadua STNK, surat tanda nurunkeun kolor aya komplit. Nu katilu BPKB, bukti pemilikan kendaraan brewok. Bener si eta mah mantak ece lamun pagi jeung si etang ke peuting tong asa-asa cekek bae mun bisa layak we langsung. Nggak cicing sia meri semangat saya dibere PR ku aing. Ya Allah, siap ngahiji siap. Umat Islam Cisayeg ngahiji siap. Saling menghargai insya, saling menghormati insya. Batur senang milu, eta batur susah milu. Ya mah balik muludan keukeuh we sifat teh kitu. Batur menang kasenangan, ijid. Nyun fitnah, yah muja. Aisyah kunaon ujug-ujug muja naon ieu teh biasa ce tetangga sebelah. Emang kunaon ih teu kaharti ku akal. Kunaon ceuk kan nyaho salakina teu gawe nganggur geus 10 tahun nganggur tapi aneh. Aneh kunaon imahna anyar, boga motor anyar, duit di mana? Si goblok pasti geus moal salah muja ka Gunung Karang. Ya Allah nyieun fitnah ka ditu ka dieu. Salah lamun batur maju usaha milu bunga leung we panglumpatan. Tatangga ka beli mobil, "Ece, bejana si Aka beli mobil." Ih nyai ngiri diet dan teu kontan. Daripada orang butuh mobil kudu nyewa daripada nyewa unggal poe mending dipake angsuran. Leunge mobilna aya di imah unggal poe di mana aya perlu ngadadak teu susah neangan mobil. Ece milu bunga mudah-mudahan sing barokah si Aka usahana sing kabayaran mobilna sing berkah. Amin nyai nuhun didoakeun. Yeuh nyai lamun aya butuh kendaraan ngadadak ulah kasasaha ka ece bae tinggal ngomong. Gitu kudu nama. Boro-boro heupan sianat sirik. Coba dibageran. Ieu mah batur beunghar digalakan, dijauhan, diijidan, di gosip-gosip atuh heuh. Urang teh butuh dina hiji waktu mah geura lamun butuh jeung tatangga akur mah nikmat, jeung tatangga imah padeukeut panto dapur muka, pando dapur tatangga muka da geunah rek nyambel cabe eueuh. Ka warung jauh budak titaheun eueuh. Ai akur mah jeung tatangga neuleuh dapur tatangga molongo, langsung luncat gua jeleng ka dapur tatangga. Tatangga keur masak geureuwas, aya naon nyai? Ece rek nyambel cabe eueuh ka warung jauh titaheun budak arulin jauh rek nyinyeum heula cabe jang nyambel.
kumaha cek tetangga timbang cabe kudu ngijem nyokot tah 3 karung. 3 karung malin nyokot ngarampog. Panaya akur mah nikmat nikmat. Mudah-mudahan sing loba dulur. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Hiji, Nabi Muhammad luar biasa bagaikan intan permata mutiara yakut, urang mah ibarat batu bata, tapi sok sanajan batu bata boga harga, syarat kudu daek dihijikeun. Nu kadua, mana Rasulullah teh? Keluar biasaan Nabi mana Asep? Keluar biasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dilahirkan. Bu, Rasul ngobrol jeung sahabat naros ka Kangjeng Rasul, akhbirna an nafsika ya Rasulullah. Tolong ceritakan tentang kelahiranmu ya Rasulullah. Maka Rasul menceritakan kelahirannya di depan para sahabat. Cek Rasul kieu, ra'at ummi hina waladat bi ka'annahu nuran adha'at kusurur rum wasyam. Kaula nguping ti ummi Halimatus Sa'diyah tentang kejadian kelahiran kaula. Cek Umi Halimatus Sa'diyah teh kieu, ketika kaula dilahirkan malam Senin 12 Rabiul Awal, Mekah keur poek ngadadak caang, bahkan cahayana sampai ke negara Syam, tembus ke negara Romawi, bahkan ngahebohkeun 14 tihang istana Al-Madaim Persia belah retak teu kuat nahan kana cahaya Kangjeng Nabi Muhammad. Jadi Rasul mah lahir mawa cahaya. Maka pantas diabadikan ku Syekh Ja'far Al-Barjanji ayat kalimat wa muhayyal kasyamsi min kamudiun asparat anhu lailatun gharra. Bagaikan matahari yang membelah gelapnya Mekah. Mekah gelap jadi terang benderang gara-gara Rasulullah lahir mawa cahaya. Bagaikan matahari anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahu suduri ya Nabi salam alaika anta syamsun, kau bagaikan matahari, you are the sun. Anta badrun, kau bagaikan rembulan, you are the moon. Anta iksiru wa ghali, kau bagaikan kerikil-kerikil mutiara, you are the golden griffin. Aing sagitu-gitu nang ngapalkeun. Sok pepeuskeun bae. Kau bagaikan matahari, bagaikan rembulan. Rasulullah pasti dikaitkan dengan cahaya, karena ketika Rasulullah lahir Mekah poek jadi aya di teu kitu lahir. Manggihan deui moal Kerawang mati balik biayah ngalahirkeun tengah peuting kercaang listrik pes pareum. Eta maminan nur ilat dulumat. Tina caang jadi poek. Jaba hulu orok geus nongtot rek bijil. Bidan geus kolot eta bidan senior. Salaki biaya deket bidan ngabantuan. Begitu pareum listrik bidan rumpu-rampan dengan hulu orok. Da poek. Ngarampa kagigir teuing. Gek salah nyekek. Bidan rewa salaki biaya ngagoak. Cek bidan gara-gara paeh listrik hulu orok jadi ngalutikan. Atuh salaki biaya gogoakan ibu bidan geli iya mah lain hulu orok lain naon atuh ceng yo mah hulu kobra. Masya Allah orok jabri kecekek untung teh macok bidan imun macok bahaya bareuhna kebel. Maaf ya lain nyengir mikir. Hei ibu-ibu no boga anak parawan ulah cenah bebas ulin peting-peting. Bejakeun kasih Nopi, kasih Susi, kasih Lia, kasih Reni, kasih Repa, bejakeun. Lamun ulin ulah peting teuing sabab ceuk si Asep Mubarok ayeuna loba oray liar ti peuting. Sakali macok. Kadang-kadang indungna teu mikir anak awewena dibawa ku lalaki ka mana-mana dibebaskeun bae.
penting-penting atukeun bae Asep kabogoh si Nyai mah bager eta mah lalaki teh bager maaf Bu sabageurna budak lalaki ayeuna mamawa anak awewe kamana-mana poek-poek penting-penting eta sarua jeung nitipkeun kotok kacareuh teu beunang dagingna oge bulu-bulu wae mah beunang careuhna nekad kadang-kadang indungna jempling bae disogok martabak enog pedah kabogohna eta mawa martabak enog mak ieu kanggo emak Aceng ku pengertian mawa naon ka di Aceng make Ninja mah motor gede teu nyaho menang nyewa ti babaturanna ieu martabak enog kanggo emak emak minta izin si Neng rek dibawa ulin heula ayeuna nya ulin sakedeung mah oh bae indungna jojong di imah nyikat martabak enog anak awewena di sawah di enogan lamun geus kajadian kitu wirang bener tak parawan kudu eling ieu zaman geus tiguling bukti ayeuna loba maling sela-sela samping khususna ka kaum istri hirup teh sing ati-ati sabab di zaman kiwari loba maling liang ceuli model jalma akhir zaman geus poho ka pangeran lamun hayang pamajikan tinggal ngajingjing di jalan dibawa ka panginepan sapeting ucing-ucingan kawin karak 5 bulan geus ngais orok huntuan lamun geus kajadian kitu indung wirang bapa wirang tatangga wirang kabeh salelembur kabagian warirang bau warirang teh makana lamun di hiji imah aya nu jinah pek teu diusir teu digerebeg eta dosana kabagian sarerea 40 suhunan ka kulon kawetan ka kaler ka kidul kabeh kabagian dosana satu makan nangka semua kena getahnya maaf pantas ketika Allah nurunkan teguran datang bencana datang musibah pasti kabage salah kaprah jelema dielingan ku kiai ngalawan kumaha ngalawanna masing-masing kiai kula doraka ge moal ngarugikeun batur ieu ceuk sateu ngarugikeun batur datang mah bencana kabeh kabagian rugi bener maaf tsunami di Banten nah eta nu mararaot jelema doraka wungkul lain jelema saroleh ge loba jadi korban santri anu teu kaungkap can kapangi loba teu nyahona naon kabagian akibatna bener can pernah aya musibah musyawarah sugan tsunami musyawarah heula cek tsunami belok imah kiai liwat teu bisa imah kiai ge kakeueum ku tsunami kiai na nyalametkeun diri naik tangkal kalapa da sieun undak ku ombak make kolor kiai aing ge sampingna ka buah tsunami ti heula untung kolor pageuh coba lamun jeung kolorna ka bawa arek hiber ka mana eta kiai datang batogoran kabeh kabage pada dielingan kitu ngalawan masing-masing kiai eta ngeunah ngajak masing-masing siga nu teu butuh ku kiai padahal mah butuh da anu paeh mah pasti lumpat ka kiai benar sok samun eueuh nu bisa ngamandian kiai dikekesek nu ngamandian kiai nu nyolatan nu ngaboehan nu ngagotong goblok merkosa kiai teu ngagotong subhanallah aya pangabutuh maka kiai minta doa minta dimandian teh mayit bener teu ku keluargana coba lamun kiai na saruana dendam 5.000 eta lamun ngajak masing-masing ka kiai masing-masing kiai cek kiai bagus mending masing-masing ame aing teu capek giliran pae datang keluargana kiai pae oh nu ngajak masing-masing teh nya nu cek kiai aya nu nyusul ka dieu eueuh nu bisa ngamandian nunggu kiai maaf masing-masing leuheung lamun keluargana si mayit beunghar cek keluarga nasi mayit geus daripada eueuh nu ngamandian ya abah kula di imah taekeun abah kula mayitna kana mobil ek dibawa ka mana steam mayit di steam
sakalian seuseuh giles huluna. Lap make kanebo. Terus dikit ame herang banget mayit. Ulah dikubur ulah mayitna bawa ka showroom. Siap ngeridit mayit gitu. Arolol jelema ayeuna. Ngajak masing-masing ka kiai. Coba-coba sia. Butuh ku kiai butuh. Da geuning mah datang tegoran kabeh kabagean geuning kabeh. Nah kitu. Aya teguran mah kabeh kabagian. Pusat gempana di Banten, oyagna ka Jawa Barat. Nu kamari-kamari ayanya gempa teh nya. Pan di Banten, pan ka Jawa Barat rieg-riegna aya. Eta aing keur ngaji di Jampang eta Sukabumi. Memeh Isa eta gempa harita. Aing karak datang ka imah panitia disuguhan kejo rek ngejo rek nyangu rek nyatu. Karek nyiuk sangu kana piring brug. Nu boga imah luncat ka jalan atuh aing mah mau piring ka jalan. Ya jelema aya naon sia teh? Aya naon ieu teh? Gempa Pak Kiai gempa. Jelema geus ngagulung di jalan da sieun imah raruntuh. La ilaha illallah. Atuh anjing mimiluan la ilaha illallah. Teu sadar aing nyekel si siuk kejo. Gua jeleng preman, pemuda tatona pinuh. Make kaos leungeun ka deuleuh tatona naga. Gua jeleng ka jalan. La ilaha illallah. Wah, gagah hebat. Cekula, non ceng, gempa Pak Haji, gempa. Berarti dikir, la ilaha illallah. Beres gempa reda, der adan isya. Begitu adan isya, eta preman nu tatoan eueuh ka masjid. Berarti aya kesimpulan ayeuna mah, jelema zaman ayeuna karak sieuneun ku ciptaanana, teu sieuneun ku nu nyiptakeunana. Karak sieun kudu dijieuna tapi teu sieuneun kudu nyieunna. Bener. Gempa teu meunang nyieun Allah. Ku gempa na sieun tapi ku Allah teu sieun. Jelema ayeuna pantak pantes loba musib. Geus datang musibah kabeh kabage. Kabage. Jadi teu ujug-ujug musibah datang teh aya nu ngondang, aya nu ngon. Sanu ngondangna kalakuan jelema anu geus sombong ka Gusti Allah. Pan pernah di komentar ku Mang Haji Roma Iraha. Hah? Oh Irama. Mang Roma pernah ngomentar musibah datang ku sabab diondang ku perilaku manusia. Mang Roma nu sok ngeunah ngomongna Roma Irama mah. Halimpu da aing sok neuleuh baheula filmna. Layar tancap. Teu jauh filmna teh ti Satria Bergitar. Jeung Dono Kasino Indro Warkop jeung Beri Prima. Yang sok neuleuh baheula keur ngora. Layar tancap di lemur tengah sawah. Giliran film Oma eta seru. Satria Bergitar. Naik kuda Oma. Senjatana gitar. Jeng 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 jeng. Eta musik Oma eta film. Dengekeun kada dengekeun keneh bae ku aing eta musikna. Jeng 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 jeng. Jeng 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 jeng. Bijil kuda. Trutak 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 trutak. Trutak trutak. Suara naon eta? Aing. Menurut tega saya nyebut kuda ka aing. Ya dengekeun penting tadi aing di Malingping ngaji nyaritakeun doang bieu. Sora naon eta Bu? Sora Kaji Asep Mubarok nurutan sora kuda. Ai di dieu bieu. Sora naon eta? Kuda. Pelecehan ya. Oma lumpat make kuda. Turutak 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 turutak. Harus saya nyebut kuda deui ka aing sia. Oma ditembak ku penjahat. Keuna kana pingpingna getihan, diusap ku Oma. Astagfirullahaladzim. Kalian sungguh tidak tahu
Semua perbuatan ada tanggung jawabnya. Astagfirullah. Assalamualaikum. Omah majeng penjahat ya assalamualaikum wae. Lompat deh omah aku dah. Ayah awewe nyabrang. Omah nanya, kaukah itu Rika? Mimin. Oh Mimin. Ternyata aku salah Mimin. Terima kasih Mimin. Assalamualaikum. Ih omah lamun geus ngomong. Assalamualaikum Bang Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang Haji sehat? Alhamdulillah. Banyak musibah Bang Haji di Indonesia. Astagfirullahaladzim. Gara-gara siapa Bang Haji? Baik kita simak syair berikut ini. Oma mah pasti lamun aya naon dijawabna ku lagu wae. Dicaritakeun ku oma, saha anu ngondang musibah? Itu karena sang manusia sudah lupa kepada Tuhannya. Loba jelema geus poho ka Gusti. Itu karena nafsu serakah manusia yang ingin berkuasa, loba pemimpin serakah. Benar? Di zaman sekarang eta ciri oma eta doang oma. Lamun oma nyanyi ujungna muriang ngagebrek kitu aing eta. Banyak orang Islam yang tak sembahyang. Betul? Tilok tahlilan, ngaharamkeun muludan, ngaharamkeun rajaban, berjamaah oge ngan kuruduaan. Lamun geus nginjem duit, menang jadi kadinya eta lagu. Ka tukang kiredit atawa ka rentenir nginjemna 1 juta ngembalikan 2 juta, pajarkeun mah ngomongna nulungan padahal mah nyiksa. Riba haram, riba beda ya nu kabeukina Bang Emok beda ya. Ayo sia riba haram sanu ngondang musibah hiji loba jelema geus poho ka Gusti. Ngangkat barbel besi 50 kilo diangkat ku leungeunna kuateun, ngangkat beras 2 karung di ku leungeunna kuateun, tapi loba jelema geus teu kuateun ngangkatkeun leungeun ngan ukur maca takbir Allahu Akbar, lohor 4 asar 4 magrib 3 isya 4 subuh 2, loba jelema geus teu kuat. Sadeuna ngondang musibah loba pemimpin sarakah. Bener? Memeh naik janji bakal nyaah kawong cilik geus cicing dina kursi goyang make dasi panjang-panjang, tiap tahun ngedukan duit sidang tibalik jadi wong licik. Nu nabeuh-nabeuh, nu ngampar-ngampar, nu sebeuh-sebeuh, nu lapar mah tetep lapar. Benar teu? Janji ke masyarakat aing geus di luhur teu inget-inget. Miliaran triliunan duit rakyat dirampogan. Ting ka mana eta duit rakyat? Da meujeuhna Indonesia teh geus sejahtera, teu kudu nginjem duit ka luar negeri, ieu mangan hutang ka luar negeri. Beunghar Indonesia teh euy. Hayang aneka tambang di Indonesia loba, negara batur teu boga di Indonesia boga. Minyak gas bumi Indonesia aya. Teu bisa meren hutang kudu kitu ngabangun. Masyaallah. Beunghar. Ayeuna geus kadeteksi Sumatera, Sulawesi, Kalimantan 139 pegunungan terdeteksi mengandung emas. Ka mana teh harta teh? Jang Indonesia jang rakyat. Lain jang koruptor. Bener teh? Geus puguh nu di Bogor ge can beak-beak gunung pongkor emas. Kamari sekali ngagali, ngahebohkeun masyarakat. 60 kilo emas. 60 kilo langsung ditimbang di kilo, luncat tina kiloan. Mas Marno luncat tina kiloan. Atuh Mas Marno ke dagang baso di Rejeng. Subhanallah. Ngan musibah jeung musibah, rugi jeung rugi, bangkrut jeung bangkrut Indonesia padahal mah beung. Eta duit KTP geting ka mana? Ta 2 triliun encang neuleu-neuleu acan eta.
Coba 2 triliun eta dikorupsi. Bikin ke orang Ciseyek 2 triliun bener tak? Belikan ku orang di dekana cendol 2 triliunan kakem si aku cendol 2 triliun. Leuh unggal isuk nini renang dina cendol. Pusing aing aduh. Geus 74 tahun merdeka masih kena kieu bae. Loba dirampogan harta Indonesia teh. Komo ayeuna hukum-hukum geus diputar balikeun. Ku Menteri Agama nu make cadar ek dilarang. Anu sataranyang diantep. Bener teh. Coba atuh teh nu sataranyang benerkeun. Prostitusi itu kamar-kamar jablay bongkaran. Ya Allah nu jararinah usiran bener-benerkeun akhlakna. Anu geus rapih rek diutak-atik. Sok aya dihukum ke lamun diresmikeun bahaya eta. Pamajikanana aek dibawa sosonoan ku salaki, pek pamajikanana embung dipaksa ku salaki, terus pamajikanana laporan ke aparat, maka eta termasuk kasus pemerkosaan. Piraku sia merkosa pamajikan. Goblok eta hukum. Amit-amit aing hukum diutak-atik teu ecreug. Sok ibu diajak sare ku salaki, pek ibu embung ku salaki dipaksa. Ibu laporan ke aparat, maka ibu menang kasus diperkosa. Salakina didenda 10 juta. Aduh. Ibu laporan. Cek aparat, kunan cek diperkosa pak. Kusaha? Kusalaki. Kusalaki. Sabaraha kali? 10 kali. Atuh sia teu ngalawan. Nah, goblok sia. Cekek ku aing teh. Amit jelema ayeuna aturan ih. Kotok ulin ka imah tatangga cerot modal. Nu boga imah teu rido. Awas, nu boga kotok 10 tahun penjara, 11 juta didenda. Daripada ngaluarkeun duit 10 juta mending kotok bantaian unggal poe. Pusing atuh da aing hukum kitu naon eta. Tak mudah-mudahan terjadi tak aturan karar itu tah. Sudah aya-ayakeun wae. Poligami diharamkan. Gara-gara aya nu ngacak-ngacak Islam di jero di luhur. Ngejer dog wae nu ngalalartina deui. Nu jadi korban urang nu dihanap umat bener teu? Nu bodoh nyamingkeun bodoh. Mudah-mudahan sing barokah tuh Indonesia sing salamet sabab lamun geus aya nu ngatur-ngatur hukum ngacak-ngacak hukum Islam ngacak-ngacak hukum jeung aturan Allah hati-hati musibah moal eureun diturunkan ku Allah teu mustahil adab terbesar akan diturunkan kepada Indonesia anu mudah-mudahan masih jadi benteng ya para ulama para santri-santrina amin ku ayana muludan loba keneh santri nu istiqomah di pasantren itulah benteng Indonesia tidak sekaligus hancur sabab masih keneh aya nu ibadah bener teu lamun geus eueuh nu ibadah ajur Indonesia leungit Allah mampuheun ngaleungitkeun sabab peta Indonesia lautan jeung daratan masih keneh luas lautan lamun ditamplokeun cai laut ditaekeun ku Allah leungit kabeh pulau di Indonesia ajur urang mampuheun Allah ngayakeunana. Tapi konon teu sekaligus sabab aya keneh nu istighfar, aya keneh nu muludan, aya keneh santri nu betah di pasantren, masih kan aya kiai daek cicing di pasantren, masih loba kiai daek liar mapai-mapai majelis taklim ngajar masyarakat supaya bener ibadah. Lamun geus eueuh nu karar itu ajur Indonesia. Tak kudu nganuhunkeun ka ulama teh nya. Doakeun para ulama sing paranjang umurna amin. Ya Allah ya Rabbal, ya Allah ya Rabbal. Saat ngondang musibah teh cenah loba jelema geus ngahina kana amalia ubudiyah para ulama soleh. Silakan Anda senang bagus, kalau nggak senang tawasul tolong jangan dulu mengharamkan. Sabab eta amalia ubudiyah ulama anu saleh. Jeung tawasul tadi piwarang ku Allah dina surah Al-A'raf surah Al-Maidah Allah meningakeun ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtagu ilaihil wasilah. Hei jalma-jalma nu arariman tararak wa anjeun ka Allah jeung menta ka Allah dengan wasilah. Berarti wasilah tawasul perantara diperbolehkan oleh Allah. Siapa yang dijadikan wasilah saha nu ditawasulan nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun aya nu teresep kana tawasul cicing ulah ngamusyrikeun.
pan ieu mangeunah wae sadaekna ngomong jang naon tawasul cenah jang naon maca Fatihah kanu paeh geus moal kadengieun cenah aya nu kitu tatangga aing ngomong maca Fatihah kanu paeh kadengieun ge moal kira-kira nepi moal Fatihahna atuh moal nepi da teu kadenge nah pan geus paeh oh berarti anu geus paeh mah moal ngadenge di mana-mana ge ka ngaji cek kuring sia ngaji akal lain ngaji iman memang lamun cek akal nu paeh geus teu ngadenge bener nu ngadenge mah anu tapi lain deui cek iman cek iman kumaha iman kana naon iman kana dadamelan Gusti iman kana kudroh irodah Gusti lamun geus datang kudroh izin Allah irodah Allah maaf urusan ngadenge jeung teu ngadenge lain urusan hirup jeung paeh tapi urusan Allah buktina lamun Allah geus ngagerakeun kakawasaanana ulah wakan nungguan paeh loba jelema hirup keneh tapi geus teu ngadenge bener teu kudu nungguan paeh hirup keneh geus teu ngadenge saha aki sia umurna 100 tahun geus teu ngadenge padahal hirup keneh kemana bah beas beureum pan teu nyambung eta sabaraha liter 6 karung mudah-mudahan abah dihakan maung amin make amin berarti eta aki-aki sakti eta ulah wakan nungguan paeh hirup keneh ge loba jelema geus teu ngadeng cek akal anu boga suku anu anu teu boga suku mah teu bisa tapi lain cek iman Allah nangtukeun nakdirkeun hiji kakawasaanana sabab aya makhluk Allah anu teu boga suku tapi bisa lempang bener teu bahkan aya nu boga suku tapi teu bisa lempang suku nama aya ngan lumpuh tuh tapi aya nu teu boga suku bisa lempang makhluk Allah naon orai di mana sukuna subha naon ge iman ngaji heula anu diomongkeun heueuh naon diomongkeun kakawasaan Allah tapi tauhid arareuweuh anu diomongkeun Al-Qur'an tapi iman ngambang makanya pelajaran ulama baheula mah tauhid teh mantep makanya pelajaran sifat 20 wujud qidam baqa mukhalafatul hawadisi panena mah geus teu ngadenge nu kararitu baheula mah jadi pupujian urang memeh magrib bari mushola reot tina bilik dicangan ku lentera dacan aya listrik speaker ayat toa digantungan tangkal jambu setrumna make naon aki mikna lain nu kieu lain buleud baheula mah mikna siga naon doang mangkok speaker salon dibungkus ku lawon geuning beungkeut ku karet mun dikabaseuh lawonna da menampung berbagai macam dejigong di dinya baheula aing keur leutik ngalaman resep baheula mah memeh magrib teh kadenge pupujian bari reot doang bale rombeng musholana ge barudak nu ngaramekeun ibadah memeh magrib wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadisi haneuteun memeh magrib teh baheula ku sora urang barudak lemur belah ditu nembalan Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana haneuteun ayeuna masjid pakeren-keren pamewah-mewah pamahal-mahal memeh magrib ngadenge sora barudak teu kadang-kadang mah kaset muamar nu disetel ku merbot nama lor di paimaran baheula mah nu ngaramekeun teh barudak urang lalaki sok awewe mari lu kamu sholat baheula mah bener bare reot derek ngaji ka kiai bener teh beres pepujian waktuna datang magrib cek kiai sep kokol bedug neangan kokol keluar tangkal nangka kokol ge meuni koneng ngentrung bedugna kulit kebo tarang tang 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 baheula nepi kamu cerat aing nakol beres nakol bedug der adan beres adan der berjamaah salat budak baheula ge loba nu bader loba nu deugel budak baheula ge salat teh silih seren segala rupa nepi ka deklok bilik teh pan bilik mushola pake pasaran seren pernah baheula aki-aki deket bilik di kolong mushola teh kan kulah balong kaseret aki-aki ku aing teka tahan ku bilik geus reot gorobas ngejebur ka kulah atuh bubar kabeh nu salat nulungan aki-aki teh lelep tuh
degeulna aing baheula memakan korban. Lantai musola pan lain keramik baheula mah lain naon cing bale awi talupuh di belahan awi geuning talupuhnya sujud teh menit teas tepan pernah kejadian guru aing baheula ustad ngimaman sujudna lila sugan teh tasbihna loba soreng kumis nyelap karena talupuh asup keroseh-osehan ngebengeh-bengeh talupuh da peureus meureunnan pas asup logor aing diangkat ngait eta kumis aing teu tega keur sujud nyerungkuy aing ka hareup ngebengehkeun awi set karak beunang leupas eta kiai bungah meureunnan kumisna salamet bari hudang Allahu Akbar nuhun ceng atuh aing keur sujud ngajawab sami-sami ai salat aing jadi musyawarah eta ya Allah beres ngaji beres salat berjamaah daer di jero musala nyokot Quran ngaji bari kiai na galak baheula mah nyintreuk sabenerna kiai baheula mah pan Asep buka aing pang bengeng na baheula alif alif ba te se salah sia pan kurang we makhraj ceuli beunang jepret sa tekan letah ku huntu sa salah sia dua kali tilu kali disintreuk aing ceurik balik buru-buru daripada ceuli aing beak datang ka imah ceuk bapak kunaon si Asep cerik sintreuk usaha yai nama ke nyintreuk teu bisa ngeja bisa maca dicarekan ku bapak bari ditambahan da sia kedul sia ditambahan mun nyorek ditambahan aing mewek di kebon ruyuk sorangan baheula mah kiai galak kolot ngadukung mantak didikan baheula mah peurih tapi jadi peurah hararasil sok lamun aya kiai galak ka santri ayeuna sok hayo santri disintreuk ku kiai ceurik balik ka imana cek bapana kunaon ceurik sintruk bah usaha kiai galak eureun pindah loba kiai mah loba budak tegan pindah hasil moal hasil leuheung ngeureunkeun eta lamun geus nungtut kiaina dilaporkeun ka aparat masuk penjara kiai berita na TV seorang kiai masuk penjara gara-gara nyintreuk santri asa teu lucu aing kasus eta kacau zaman ayeuna mantak didikan baheula mah peurih tapi jara dipeurah hararasil didikanana leres jadi loba jelema geus ngahina kana amaliyah ulama soleh ubudiyah ulama soleh sadinu ngondang bencana loba jelema resep nyieun masjid tapi embung ngeusian pan keur nyieun masjid mah karelaan yang dana ka mana-mana anu papanasan di jalan sagala rupa nungguan gentong membawa jaring nyetopan mobil lemparkan saja mangga tina apaan saat dilempar nuhun anu paratos ngalempar mudah-mudahan salamet di perjalanan anu teu ngalempar mudah-mudahan nyara rungsep salah teu menta jariah di jalan salah teu salah nu salah mah umat Islam nu mararampuhna pel medit korek eta nu salah mun anu mampu datang ke jalan hei panitia bubar tong menta jariah di jalan ngisinkeun aing beunghar di dieu imah aing 5 lantai tuh deuleu 5 lantai nyen masjid sia menta jariah di jalan ngisinkeun aing gitu carana aing nu isin imah 5 lantai WC lantai ka-5 mun modal naik lip aing mah teu kuat modal dina lip jelema beunghar edan nu kitu tuh mobil aing 20 mobil aing nu lunas karak hiji makin edan bae teh jelema sia nyieun masjid menta jarah di jalan ngisinkeun aing teh kaya deuleu sawah aing nu belah ditu 1 hektar jang masjid jual nu deket ke desa nu deket desa 2 hektar ulah nu batur eta edan jelema eta lah
Ajak nu banta jariah di jalan atau lamun teu menta jariah di jalan laju ya biaya ti mana kula nu mereskeun. Hebat Islam lamun kitu. Geus ulah menta jariah di jalan ieu masjid ku kula dibereskeun. Mantap. Ceuk panitia atuh nuhun kula moal kapanasan di jalan geus tong loba omong gentong kasisikeun kabel gulungan. Sabaraha deui ta biaya masjid. Ya kurang lebih 800 jutaan deui geuning loba keneh. Terus heula di jalan. Si goblok. Amit-amit hanas gentong ek dikasisikeun. Da jelema kitu rejeng asupkeun kana gentong gorolongkeun nepi ka merak ka ditu. Ampun, aya masjid dieun mah resep ngan geus jadi masjid mungeusi. Sadi nu ngondang musibah di Indonesia. Loba jelema geus ngasupkeun barang-barang haram kana jero beuteungna. Hati-hati, lamun barang riba nu diharamkeun jadi daging jadi getih, maot teu kaburu tobat. Hati-hati. Eta eusi beuteungna di akhirat bakal diganti ku Allah ku seuneu neraka. Teu percaya. Njung teh heula. Awas, ayo tobat geura eureunan ulah ngasupkeun barang haram kana jero beuteung bisi jadi daging jadi getih. Tobat ya ayeuna sabab geus loba teuing teguran jeung bencana. Mudah-mudahan diselamatkeun ku Allah. Amin. Ya Allah ya Rabban. Terakhir tina ieu peringatan Asep urang hayang naon? Hayang menang syafaatna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sanu bakal menang syafaatna Nabi teh hiji jelema nu betah diuk di tempat ibadah. Lamun orak nafakuran kolot-kolot urang baheula. Indung urang can waka kaluar ti kamarna lamun can barere salat isya. Ti magrib nepi ka isya betah diuk nungguan adzan isya nyekel tasbih wiridan. Ayeuna mah tasbih kalalotor nu bersih teh remote jeung HP. Benar? Ya Allah, bapak urang baheula mushola reot doang bale rombeng tapi betah can barel ka imah lamun can barere salat isya ti magrib nepi ka isya diuk bae di mushola bapak-bapak urang baheula. Ayeuna geus dibagus-bagus, eueuh nu betah diuk di masjid. Teuing DKM-na salah meuli karpet. Karpet aleu mah narojos kana jubur. Renyem di diukanana. Mantak sekali-kali ke DKM meuli sajadah anu make aibon. Begitu diuk rapat jubur langsung. Kudu diakalan sugana nama. 2, anu bakal menang syafaah Nabi jelema anu sok resep ngabaseuhan sungutna bibirna ku loba maca istighfar jeung maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad. Makana dikomentari kul Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas radhiyallahu anhu la yanfa'u fi hadzal zaman illa syai'ani kasratul istighfar ana al-laili wa atrafan nahar wa salati ala nabiyil muhtar. Daya manfaat pikeun umat akhir zaman sabada maca Quran aya 2 kalimat bermanfaat deui. Naon? Hiji, beurang penting loba maca istighfar. 2, beurang penting loba maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad. 3, jalma nu bakal menang syafaat ti Nabi, jalma nu rela berkorban di jalan Allah. Makanan nu dikorbankeun ku para panitia, para pemuda, masyarakat, baik harta, tenaga, pikiran, sing jadi tabungan amal soleh, urang menang syafaatna Kangjeng Nabi Muhammad. Doakeun rezekina usahana sing leuwih berkah. Anak urang nu keur marasantren khusus sing mareunang ilmu anu manfaat, sing jadi ulama-ulama Allah, sing jadi pejuang-pejuang agama. Amin. Ya Allah ya Rabbal hampura geus teu kuat ieu kaserakan ya. Eungap banget ya. Mudah-mudahan aya manfaatna sakali deui. Hampura tina segala kekurangan, nuhun tina segala perhatian urang ngadua tutup. Aminan kusadayana. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wasallam. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah
walhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.